Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra dangu urang ngadongeng deui nya neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Bapak Aan Merdeka Permana. Upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka mun teu pageto pasti jaga dangon. Ieu tempatku kaula pasti dihancur leburkeun. Tuman. Prabu Tereng Agung ngancam-ngancam tur adi geus kitu pelesat bae lumpat ngajauhan. Tah upami telepat parantos dugi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu, ieu kajadian harita keneh dilaporkeun ka Prabu Walang Sangsang. Nu narima laporan batan ama kalah ngahuleng salila-lila. Ceuk pikirna memang ti harita ge nyaeta ti basa didatangan ku Prabu Tereng Agung, hatena geus teu geunah. Ceuk pikirna harita urusan pasti bakal kadalon-dalon. Malah adi mikir geus kitu mah Prabu Walang Sangsang oge jadi inget kana paguneman jeung putri anu opatan teh. Harita nyi setayu sapara kanca teu satuju aing naringa pangasih ti Narpati Sumedang Larang. Meureun maranehna mah geus apalin bakal goreng balukarna model kieu ye. Ceuk pikir Prabu Walang Sangsang. Mitra kaum dangu, kusabab inget kana obrolan harita, atuh Prabu Walang Sangsang hajakeun nganyang ka padepokan bogana putri anu opatan teh. Kasampak teh di padepokan meuni loba cawene ngora, garulis jeung campernik, laluis mata kayung-yun anu miringi. Geus taun-taun putri anu garulis teh tara kaanjangan ku pangagung. Pon kitu sabalikna geus taun-taun putri anu opatan tara nganyang ka karaton. Anu jadi masalah tina rasa teu satuju ka Prabu Walang Sangsang lantaran narima lahan tanah pangasih ti Narpati Sumedang Larang. Ari sedengkeun harita raja mah kacidahayangna nampa lahan tanah lega di Sumedang Larang. Bagaya sumping jungjunan asa kulawa salira teu kersa amangan ka dieu. Ayeuna aya angin naon salira kersa nurumpaheun ka saung butut model kieu. Ceuk Nyi Setayu adab tapi semenyungkun. Dulur-dulurna anu tiluan nyaeta Nyi Gabug, Nyi Naibah jeung Nyi Maidah sumembah hormat ka Sema.
para mojangge pada sungkem sembah. Prabu Walang Sangsang mau ukur gumujeng malah waktu cacarita anggur cacarita al sejen. Aya kubar nya kaayaan di Padepokan. Luh, hawa seger. Kekembangan mapae saban tempat. Asli jeung lalening. Cop jeung pangeusi na. Okna lurat reret kasaban tempat. Cedok Nyi Setayu nyemah hormat. Diuk emok dina lante kai jati anu herang ngagencelang. Balas kuremen digosok ngagunakeun buah muncang. Katang terman sareng kaguligahan hirup. Ukur kumaha saur urangna Gusti Prabu. Aya anu manggih katuangan sadinten sakali. Namung hirupna tentrem. Aya anu lubak libuk ku harta. Namung hirupna guligah seueur panyerewedan. Tema Nyi Setayu. Nya gaula mirunguh. Pangeusi Padepokan hirupna jiga anu lalugina. Ya anu araya nya galulis nya maranis. Nya barsega jiga teu boga masalah hirup anu berat. Walon Prabu Walang Sangsang ungut-ungutan. Teu aya makhluk naon bae di dunya anu teu ngagaduhan masalah. Namun eta kumaha makirkeunana. Aya masalah enteng dianggap berat. Sawangsulna aya masalah berat dianggap enteng Gusti. Anu utami sanes kumaha carana mayunan masalah. Namun kumaha carana ngungkulan eta masalah. Nya. Itunya. Prabu Walang Sangsang geus ungut-ungutan deui. Para catrik di ieu Padepokan mustahil tara gaduh masalah. Namun sadayana kada diajar kumaha cara ngungkulanana. Boh anu dipasihan masalah, boh anu masihan masalah. Sadayana dongkap dina hate urang-urang keneh. Saupami hate banglas ati wening ti dua pihak. Boh ti ati anu masihan, boh ti ati nu dipasihan masalah. Moal aya halangan harungan anu teu tiasa kaungkulan Gusti. Ceuk Nyi Setayu deui. Mitra kaum dangu, ceuk Nyi Setayu, ilmu hirup anu paling penting dina makieukeun karegejegan dunya mah nyaeta ilmu dina makieukeun hate. Mun hate pinuh ku welas asih, moal aya masalah badag di dunya, moal aya kasusah, moal aya panyerewedan, jeung jauh tina patelak. Kitu sababna cenah putri anu opatan mah salila ieu ukur diajar kumaha carana makieukeun hate. Boh hate diri sorangan, boh hate jalma sejen. Ceuk basa kiwari nya ieu mah nu disebut ilmu peleteh ieu. Ngan beuki dieu angot sanggeus putri anu opatan tilem kitu anu kabejakeun. Ilmu pelete aya kalana salah dilarapkeunana. Pelet anu jadi kanyeho karereaan jalma mah nyaeta ilmu mangaruhan hate malar jalma kaedanan ku cinta. Mitra dangu, Prabu Walang Sangsang ungut-ungutan. Basa ngadenge caritaan Nyi Setayu anu sakitu merele jeung panjang lebarna teh. Malah inyana ngarasa ku sabab teu apal kumaha cara ngalarapkeun harti kasih. Aya kalana jalma babari patelak jeung sasamana. Oh, rumasya. Kaulah daun-daun beditu. Tengah gugu. Karena caritaan Andika. Ayeuna karasa baru karena mah. Prabu Tereng Agung teu boleh ngunek-ngunek.
Alatan asa ditengtenganan ku kaula. Kitu saur Prabu. Nerangkeun kajadian anu anyar lumangsung. Disebutkeun ku inyana yen Prabu Tereng Agung amuk-amukan di wilayah Kalihan. Sabab neuteuli dumeh lahan tanah pamere Sumedang larang teu dipasrahkeun ka manehna. Malah juga patelak teh bakal beki kateterusan. Da Prabu Tereng Agung beki juga nyeri hateun ku urang Kalihan teh. Ceuk Prabu Walang Sangsang deui. Nyi Setayu katu tilu dulurna teu lemek teu nyarek. Kajaba ngabandungan raja cecarita. Dah kira-kira nak kumaha pamanggih Nyai sanggeus kieu? Ari pamenak jisim kaula mah nya sakumaha anu kapungkur teh. Oh pamanggih nu mana? Sumuhun saya nama pasrahkeun bae eta wewengkon teh ka Karajaan Galuh Jaya Gusti. Tema Nyi Setayu ngadenge eta usuleng Prabu Walang Sangsang teh ngahuleng miraga meneng. Inyana ngarasa bingung geuning Nyi Setayu keukeuh pamadeganana. Nyatana Nyi Setayu mah tibade toge kitu. Padahal wewengkon teh ayeuna geus kitu makmurna. Nyaeta ladang hese capek makieuhkeun. Ayeuna ku sakadar dipikangewa ku Prabu Tereng Agung, piraku teuing make kudu dipasrahkeun kitu bae. Lebar temen. Mun eta wewengkon subur dibikeun kitu bae ka manehna, cek pikirna Walang Sangsang. Jadi rahayat Kalihan. Jadi tamah-tamah kamamuranana teh sanggeus ngagarap eta lahan teh. Jadi lebar lamun kudu dipasrahkeun. Atuh kumaha nasib rahayat Kalihan? Cek Prabu Walang Sangsang. Mangga teu langkung kumaha nemutkeun salira sae nyaeta anu kada di payunan. Namung jisim kaula mah moal robih pamadegan. Cek Nyi Setayu. Ngarasa ye Nyi Setayu moal ngaheuhan kana kahayangna andukna Prabu Walang Sangsang oge teu nyabit-nyabit deui urusan nagara. Malah ayeuna mah nu dicaritakeun teh malulu ngeunaan para cawene anu nyuprih ilmu di padepokan. Aya kutara wakalnya ieu para cadrik nyuprih ilmu mulan malen. Bari hasilna cantang tu. Cek Prabu Walang Sangsang. Oh maksud kaula mah nya naon atuh? Nu jadi udagan pokok tapi kapoho di sagala. Omongna deui. Cumarita kitu teh cenah dabongan mun di Bandungan. Para cawene ngora teh jiga poho ka waktu. Padahal dina umur-umur sakitu cenah para cawene parawan jekekan teh kudu keur memeujeuna nguyup katresnan. Nah ada katresnan mah aya di mana-mana. Henteu kedah mung aya di papada jalma. Ceuk Nyi Setayu bari mesem. Oh nah ieu para cawene henteu butuh ku katresna lalaki gitu. Cek Prabu Walang Sangsang. Tog moal tumanyana. Nyi Setayu menukur mesem. Ieu para cawene teh henteu mung sakadar butuh ku lalaki. Namung oge butuh ku katresna. Ari katresna teu ukur ditemongkeun ku birahi. Ceuk Nyi Setayu deui. Prabu Walang Sangsang ukur gogodeg ngabandunganana. Duka gogodeg dumeh teu ngarti.
duka gogodeg dume hemong karena pamedegani setayu ngobrol nu ukur puragata makadengna deh tepuguh alang ujurna tepikeun kamulangna Prabu Walang Sangsang teu cacarita hal-hal anu leuwih penting deui bisa jadi hate-hate nama kuciwa sabab putri nu opatan anger teu ngarojong kana kawijakanana dina mertahankeun wewengkon teh. Mitra kaum dangu tuna lalampahan Prabu Walang Sangsang anu kuciwa ku putri anu opatan. Ayeuna urang pindah ngabandungan sepak terjang Prabu Tereng Agung. Manehna balik ka karaton bari pinuh ku tatu. Datang ka karaton puguh dieuleuleuh ku para pati, puguh dinaha-naha ku para bawahan. Nah, tu kan yang salira teu asak-asaknya ngemut. Ngajorag lemur batur bari sasoranganan. Nah, salira teu berjanten. Kana kamampu jisim kaula sadaya, dugi ka maksa-maksakeun kieu. Ceuk pati amek asa teu dipercaya oge amek ka urang kalihan. Anu dianggapna aya ras-rasan geus nganiaya nu jadi rajana. Kaula ini sesoranganan lain eudeuh kagembur lamur batur tapi hayang padami anu bener dina makeukeun nagara. Teu sangka nu diajak padami teh kala kangahina ka kaula batan sakieu yeuh. Ceuk Prabu Tereng Agung ngareka carita. Ulang ajar pisan urang kalihan di adunya. Ulah sambatkan ya ngahina raja. Suara wajeng ngahina Ambar Rahayat. Ceuk pati. Lamunnya geus dianggap ngahina Ambar Rahayat. Atuh sakumna Ambar Rahayat karajaan Galuh Jaya. Kudu carincing pageuh kancing. Syaring set pageuh iket. Kakuatan anak sina musir urang aletkeun sina ngagembur karajaan kalihan. Ceuk raja ngagedurkeun sumanget juang. Sakumna prajurit surak amal-amalan nyebutkeun kasanggupanana ngumpulkeun kekuatan jang ngajorag karajaan kalihan. Atuh dar surak mani amal-amalan gembur cenah urang kalihan hancurkeun karajaan kalihan. Surak amal-amalan teu heureut sabulan ti harita mitra. Kajadian penting lumangsung di karajaan kalihan. Eta teh tayalian iwati datangna panarajang pasukan badag ti karajaan Galuh Jaya. Kerajaan kalihan dijorag ku prajurit ti Galuh Jaya ku sabab dendam anu teu pareum-pareum ti anu jadi raja. Mitra kaum dangu anu ngajorag deh datangna tengah peuting bari rerencepan. Nyaho-nyaho karaton kalihan geus dikepung. Kuta kerajaan diruntuhkeun lawang kori dirurud jeung lawang saketeng didupak ratus-ratus prajurit. Ari nu ngadupakna ratusan jalma mah sanajan lawang saketeng dipantoan ku Panto Jati Gorondongan awal akhir teu boleh rujad. Ari geus kitu mader bae perang campuh. Pasukan ti Galuh Jaya anu jumlahna ratus-ratus tur samagreng ku pakarang ngajorag prajurit kalihan anu teu ngajudi bakal dijorag dadak-dadakan. Urang kalihan sasat teu tatan-tatan yang hareupan musuh. Pakarange nyao diteuneun di mana.
Mitra kaum dangu prajurit Galuh Jaya Tinggorowo. Serbu bodaran urang kalihan. Serbu. Kadenge prajurit Galuh Jaya Tinggorowo diwakilanku saurang. No minangka mere komando bari mesat gobang atawa bedog jeung kolewang. Atuh prajurit ti kalihan ge sarua kagorowokan ngabejaan sangkan prajurit dikeprak jang nadah panarajang. Awas na musuh ngajora goy. Awas. Kumpulkeun prajurit, kumpulkeun. Ulah rek mundur. Ayo sang harupan. Kumpulkeun prajurit kabeh kaluarkeun. Ceuk prajurit ti kalihan ge sarua gogorowokan ngabejaan sangkan prajurit dikeprak jang nadah panarajang. Mitra kaum dangu pikeun saheulaanan prajurit kalihan loba nampak karugian. Korban patulayah di mana-mana alatan teu sayaga nadah panarajang. Tapi ririweuh untung kaburu kaungkulan. Eta teh saenggeus para patih ting Torajo daratang. Malah tukangeunana ting buru 200-an prajurit anu geus sayaga. Tur ari geus kitu mah nu bito tama rebutan nyawa teh beuki rongkah beuki ngalegaan. Ting jarerit alatan kabeunangan oge beuki ting darengek di ditu di dieu. Aduh Allah. Oh ting darengek teh kadenge di mana-mana. Mitra anu rebutan nyawa teh parat tepi ka isuk deui. Parat nepi ka isuk deui atuh mitra. Sakitu panon poe geus moncorong. Nu perang campuh acan bae rengse. Korban mah geus patulayah hese diitungna. Teuing nu mana anu gempar jara di korban teh sabab hese dibedakeunana. Tepikeun ka tengah poe peperangan can rengse keneh. Ngan bae ayeuna mah geus corengcang. Malah perangna gugumplukan. 3 lawan 3, 4 lawan 4, paling loba 6 lawan 6. Itu ge bito tama nama geus lalungse eueuh sumanget. Sawareh mah ukur ting laloso dari yuk di juru eta teh bakatku capek. Mun teu ngalaman capek mah ukur para raja boh Prabu Tereng Agung anu mingpin panarajang, boh Prabu Walang Sangsang anu nampak panarajang. Ukur lalajo jeung nyaksian. Leuwih ti kitu ukur gogorowokan marentahkeun prajurit kudu kitu jeung kudu kieu. Sabab ari milu bito tama mah henteu deui. Da eta we tepi karengsena peperangan eta raja anu dua teh tegung si Inu biung kana peperangan. An ari ulahna mah kadenge eta oge. Ulahna mah. Karya teuing bada aing raba jar di korban. Eta teh ku alatan ngabela kana karakah yang aing. Cek pikir Prabu Tereng Agung amak aya sedih aya. Pikiran anu sarua oge kaluar tina hate Prabu Walang Sangsang. Sakadar sarakah hayang mertahankeun wilayah. Aing kolu ngorbankeun prajurit. Cek pikir Prabu Walang Sangsang, hatena sarua peurih. Saenggeus panon poe lingsir ngulon peperangan ka kara rengse. Rengsena eueuh nu nita, eueuh nu nyarek. Eureun so teh alatan tanaga bae geus beak. Malah bari teu ngalaman diusir-usir. Sesa pasukan Kerajaan Galuh Jaya malunur serangan. Nu mampu ngakut batur nu peraya nya diangkut. Nu mampu ngagoneng anu tatunya milu ngagoneng. Anu menang nu ere ngan eces.
Dua nana loba nandangan korban. Sesa pasukan Galuh Jaya mulang ka nagarana bari ngalong kewang. Maranehna teu hasil ngarebut wilayah anu dipikahayangna. Pon kitu deui pasukan kerajaan kalihan. Sanajan jiga nya sanggup ngusir musuh, tapi da kakuatanana mah geus loba ngurangan. Kurang alatan loba jiwa anu jaradi korban. Aingan putri nu opatan tetep teu satuju. Mun aing mertahankeun eta wewengkon meureun maranehna mah geus apaleun. Yen balukarna bakal pikieun ngan mun ti harita dibetuskeun aing angger moal percaya. Ceuk garentos hate Prabu Walangsungsang. Inyana inget deui sunga teu satujuna Nyi Setayu. Nyaan dina kitu nama jika geus permana tinggal. Da waktu ditanya ku aing oge ari nyai teh satuju teh hanya itu percaya kana kamambuh kaula dina mangkeukeun kamamurah nagara paralun cenah lainnya pirakeun kana kamambuh salira sareng sena salira nabi anugerah lahan tanah di Sumedang Larang eta wewengkon teh bakal ngalaman kemajuan. Hasilna ngucekir hayatnya pada subur. Samun gitu, nah atuh keukeun teu satuju ceung teh eta teh. Cenah jisim abdi teh tiasa ngawaler. Namun nu penting mah jisim abdi tetep teu satuju we. Saupami salira nampi lahan tanah di Sumedang Larang. Nya harita Nyi Setayu teh kumeukeuh kitu. Meureun mun ngagugu kana karteg hate Nyi Setayu mah moal kungsi aya kajadian perang badag ngalawan urang Galuh Jaya. Kitu cek garentos hate Prabu Walangsungsang. Mitra kaum dangu sakumaha anu kanyahoan, lain sakali bae Nyi Setayu nyebutkeun teu satuju mun Prabu Walangsungsang mertahankeun wilayah anyar pamere teh. Buktina sawatara bulan anu kaliwat sa Prabu Walangsungsang nganyang ka padepokan putri nu opatan Nyi Setayu mah geus pok-pokan yen alisna eta wilayah pasrahkeun bae ka Prabu Tereng Agung. Mun kongang mah Nyi Setayu deh hayang nyarita yen lain kudu mertahankeun hak-hak teuing murunya sabab nu penting mah kasalamatan balarea. Wilayah nu diparebutkeun teh bener bogana karajaan kalihan. Tapi keur naon kekereuweut mertahankeun wilayah ari sakirana bakal nyangsarakeun rakyat mah. Ceuk kareteg hate Prabu Walangsungsang ngajudi jalan pikiran Nyi Setayu. Nya kusabab aing geugeuh hayang mertahankeun martabat diri. Duh balugarna korban. Oh korban nyawa teh. Jadi bali rek, ceuk pikirna deui. Mitra dangu beja yen geus aya peperangan antara pasukan Galuh Jaya jeung pasukan kerajaan kalihan, tetela tapi oge ka kerajaan Sumedang Larang. Harita anu keur jadi narpati di Sumedang Larang teh raja anu katelahna Prabu Sulaksana. Raja anu kurang dipiwano dina sajarah resmi ge teu kacatet. Kakara saenggeus nagara dicekal ku Prabu Gajah Agung bae. Ieu narpati kasohor ka Janapria. Harita Prabu Sulaksana keur ngayakeun Sinewaka ti jauhna ujug-ujug aya anu lumpat. Bari lumpatna sataker kebek. Papageun tuh, saan nu lumpat purat peret lumpat teh. Hei Patih, papageun. Ceuk Prabu Sulaksana. Atuh haget patihna muru anu hahehoh lumpat. Geus kitu giak dipariksa. Hei, ari andika urang mana? Jeung naon pamaksudan purat peret asup ka karaton? Ceuk Patih. Ditanya teu wakanemalan saharita. Sabab hayang ngatur napas bae geus teu bisa.
komoditi tah cacarita ngan sanggeus lila di dagoan. Sanajan bari empes ge eta jalma teh dongeng. Jisim abdi, jisim abdi ti kalihan. Cek eta jalma pegat-pegat bakat ku capek. Baruk ti kalihannya. Aya naon? Lompatan jika di udag anjing edan. Cek Kipati. Aya perang nun, aya perang. Cek jalma ngomong na beuki ripuh. Aya nama capek teh ku hayang ngomong bae. Baruk aya perang. Perang saha ngalawan saha? Cek Patih deui. Kalihan, aduh harapan, sareng waluh, sareng Galuh Jaya, kalihan di jarag ku ruyuk ku Galuh Jaya. Cek eta jalma ngomongna beuki pegat-pegat. Atuh waktu ditalek di eta jalma geus teu sanggup sacarita. Awakna ngulahek taya tangan pangawasa. Geus, cingan bawa we tah. Ka jero ubar. Tong habeun diajak sacarita atuh. Ripuheun. Aduh, parantos handeuna Gusti. Ceuk Patih ngabejaan. Eta jalma urang karajaan kalihan perlaya dina tugas. Nepikeun beja alatan mubrut lumpat sapeupeting teu eureun-eureun. Mitra kaum dangu, Prabu Sulaksana mungguh ngagebeg inyana teu nyaho pisan. Naon anu jadi gara-gara na dua karajaan leutik bawahan Sumedang Larang, nepikeun ka mumusuhan sarupa kitu. Atuh sangkan bisa nyaliksik masalah leuwih merele. Kanjeng Prabu kairingkeun ku penggawa miang ka karajaan kalihan. Anyog ka karajaan kalihan geus teu kate mung tapak peperangan. Ngan bae pangeusi nagara kabireungeuh keur ngaruyung. Kaharti ku kitu nama sabab sabada peperangan loba anu korban jiwa. Aya bapa kalengitan anak, anak kalengitan bapa, geus puguhing, pamajikan leungiteun salakina mah. Bala tentara kalihan anu kabaudkeun peperangan teh hampir 300 urang. 4 bagianna mah perlaya di medan jurit. Gusti sinuhun. Ceuk Patih kalihan bari gublag Cimata. Kaula teh hayang nyaho masalahna. Hayang nyaho. Coba anterkeun kaula Karajaan Dika. Ceuk Kanjeng Prabu Sumedang Larang. Patih cedok nyembah tapi saterusna nerangkeun yen Prabu Walang Sangsang suwung di karaton. Nah keur initan ka mana atuh? Kanjeng Prabu Sulaksa tumaros. Atuh darada deui Ki Patih nerangkeun yen sabadana peperangan teh Prabu Walang Sangsang teu boleh sedih kingkin. Utamina dume mireungeuh loba prajurit anu jadi korban peperangan. Tos tilu dinten Kanjeng Prabu jengkar ka padepokan Nyi Setayu. Kitu Gusti. Temal Patih kalihan. Oh, ini ka ditunya. Keke na aya naon make nyirekem salila-lila di imah bikangnya. Saur Prabu Sulaksana Sri Mesem. Tadi temalan ku Patih kalihan mah ku sabab hayang eces permasalahan atuh Prabu Sulaksana oge akhirna jengkar muru padepokan putri anu opatan tea. Ieu Narpati Sumedang Larang oge apal pisan ka putri anu opatan teh malah laingan apal ngaran
Sabab Kanjeng Prabu oge apa karena kagelisanana. Ngan bae Prabu Sulaksana tekungsi kagenam ku putri nu opatan. Inya nama malah leuwih kagenam ku pangabisa putri anu opatan dina palebah mantuan makieukeun karegejegan nagara. Urang kudu hormat ka maranehna. Sabab Nyi Setayu sadudulur geus bisa nyengitan eusi nagara. Cek Prabu Sulaksana di tengah jalan. Sugan bae si Walang Sangsang datang ka padepokan teh. Lain urusan birahi, tapi alatan aya pangalah sejena. Nyaeta hayang ngamangpaatkeun wibawa jeung kahormatan Nyi Setayu sadur. Cek raja deui. Mitra kaum dangu Prabu Sulaksana ti Sumedang Larang perlu cumarita kitu sabab cenah teu eueuheun loba lalaki kagenam ku putri anu opatan teh. Dina palebah birahi lain urusan kahormatan. Padahal anu leuwih jembar pangabisa Nyi Setayu mah dina urusan makieuhkeun bebeneran hirup. Cek Prabu Sulaksana deui. Mitra henteu kungsi sapoe antarana rombongan Prabu Sulaksana geus anyog ka padepokan Nyi Setayu. Waktu kadatangan tatamu agung di Sumedang Larang atuh sararea banget ku tagiwur. Sanajan dina zaman harita karajaan Sumedang Larang teh acan kasebut gede mun dibandingkeun jeung sanggeus zamana Pangeran Santri. Tapi tetep dianggap panggedena sabab nagara nu opat nyaeta Kalihan, Galuh Jaya jeung Jejer Huni. Jeung karajaan Tayang Agung teh kaere jeung aya di sahanapeun karajaan Sumedang Larang. Cager. Wala itu. Hanya ka kawujeng Neng Nong. Cekap dugi ka dieu heula. Hapunten samudaya kelapatan. Insyaallah enjing tepang dangu deui. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.